matak lamun bisa masa atos pangaosan hai kurang barang tuang saminggu matong dipodolkeun. Ari malahan bapak-bapak ibu-ibu sadayana aya katerangan kieu sahajal mak nunuang katuangan dina pangaosan atanapi naon wae muludan rajaban dan sebagainya sa acan dikaluarkeun meta katuangan di dieu salami dina patuangan urang terus mangmentakeun hampura ka urang. Ieu bapak-bapak anu dituang ku urang ieu teh salami dina patuangan urang terus memang mentakeun hampura. Bapak-bapak ibu-ibu matak segera tararuang tong diparalong wae. Isin marokat teu kadenge urang teh teu bongen teh. Ya Allah karim sok urang teh tuang salami dina patuangan urang mangbendakeun hampura matak sok berkah. Naon teh nuang katuangan dina pangaosan luar biasa matak lamun bisa masa atos pangaosan hai kurang barang tuang saminggu matong dipodolkeun aja. Kebar ya Allah berkah ibu sadayana bapak sadayana. Ya, urang hadir kana pangaosan teh lain hal perkara anu sepele. Butuh perjuangan yang sangat luar biasa. Matak luar biasa lamun jalma tiasa hadir kana pangaosan sapertos kieu. Luar biasa alhamdulillah.